Goreng naga teh gitu, naon-naon ke batur teh modar. Kepanjangan nama Riana Riki 89@gmail.com. Jadi senaka kungkur teh aya urang Jawa, Mas Jaka jeung Mas Yono. Pas boncengan. Jadi rek belok teh meureun Mas Jaka teh ngebonceng Mas Yono. Pas rek belok teh sepion. Jing lah tak kenyang. Korek nak, korek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Obri Eas anu mana biasa sok tawara saruri atuh aduh ieu teh gacan geus seuri. Dina waktos ayeuna simkuring teu nyalira nya tuh terus katingalpan ieu duh ieu Ini hayang panuras. ya apa sih lu komen oge nya tah era didongkapkeun ayeuna aya gitu. Tah pangitan ieu sareng pangarsa Pak Lurah bade ngalkeun nyarira apa dikenalkeun ku abdi? Dikenalkeun aja. Mending ku palurah we mangga ieu. Cek palurah perkenalkeun lah nya. Nami pangitan gitu. Assalamualaikum, sampurasun. Nangkes. Nami simkuring Rohidin selaku Kades Pasir Angin. Alhamdulillah panginten salami 100 dinten ieu. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dugikan kastos program anu kasalurkeun panginten air bersih terus ayeuna ge bade pembentukan Karang Taruna panginten. Mung kareresan anak teh teu aya sementawis di skimkuring di pending heula. Kumargi teh can aya nu dibadankeun sareng ieu pangarsa Bamusdes, Sekdes. Manawi sementawis sakitu heula. Nah, terus jelas pangintennya bade sadaya ayeuna urang ngalih ka Pak Bamusdes. Tah, sok mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nambes. Pangkeun nami simkuring Upud nya eta nami pondok. Nami panjangna Upud. Panjangna Upud. Aduh, ya udah. Siapa modalnya? Ya asli ya. Mudah-mudahan meureun nya dorong doa. Amin. Dina periode ayeuna meureun Pasir Angin nya programna langkung majeng. Amin. Ari biasana mah tong majeng da halangan jalan. Eta di mana bisa 2 periode kitu teh? Nya langsung majeng gitu. Nya langkung majeng biasana dasana wios dan majeng halangan jalan. Alhamdulillah. Tah sementara mun sakitu abdi nepangkeun bilih gitu ya. Saha eta teh? Nah, eta kan pasti aya pertarosan gitu teh. Eta mah dimakan pada wisan cenah. Eta budak orang geus kolotkeun. Ya sementara sepengentan sakitu yang mangga berlanjut gitu. Ya, terus ada ya mah dulu terserah ya gitu nya. Cuma carurnya mah udah taros. Alhamdulillah. Sok atuh ieu tepakeun nyalira lah. Saya nama hari abdi mah di Bumi. Nah, Di buminya abdi mah kan datang-datangna bekerjana di belakang layar. Jadi kemana pada liburan juga? soalnya ya gitu kan rada ieu bisi ke di kotak-kotak ya. Ya bareng nami teh saha aja dengan teh? Simkuring meureun nami Riki. Kemudian sebagai naon atau putusan di desa teh gitu. Kepanjangan nama Riana Riki 89@gmail.com. Kalau pertama gimana nama asli wae lah. Nama abdi Riki. Kepanjangan nama Riana Riki 89. Eta mah geus email dia wae. Aduh, gimana dah? Apunten kira rada bodor ya. Ya jantan di desa teh sebagai naon teh?
Kang Iki teh? Abdi mah sebagai motor kan. Tadi nama ieu teh ieu neraskeun Mang Encring. Gitu. Tadi nama kan Mang Encring, ayeuna diteraskeun ku ieu. Kan kieu Kang. Kan kumaha? Hari desa mah mun ibarat kendaraan, mesin kuring mah sebagai motor. Motor, mesin lah merenya. Mesinna, mesinna desa meureun di dia aya di sekretaris desa. Ketika anggaran anu masuk, anggaran anu keluar, perencanaan, pertanggungjawaban aya di dia. Tah pami setap abdi mah aya anu lainna modekeun aya kasih, aya kaur, aya dusun. Nya. Kasih aya kasih mencara dina kendaraan berarti ibaratnya naonnya tank meureunna tah Pergi bensin lah nya. Ya bensin nama sih tetap bensin asli. Kalau anu jadi setang apa kades? Namun jadi setang nau Pak Kades, abdi mesinna dihandap ari abdi mah makana cek abdi tadi sekdes mah seharusnya tidak muncul karena saya mah mesin dihandap mesin lah itu. Tapi ada tinggal posisi di luhur mesin kan jadi enakeun. Setangna setirna meureun kades mah. Upami di desa Batur mah nasi teh cator. Tapi aparat abdi mah di dinya aya nu janten spion aya di dinya. Tengna aya. Ari spion eta khusus ninggal ka tukang apa kumaha? Kadang gitu. Kadang kita di dapur pemerintahan itu flashback kan. Spion teh kan ya sejarahna. Nah, majang dia sejarahna dia. Jadi senapa kungkur teh aya urang Jawa Mas Jaka jeung Mas Yono. Pas bonceng. Jadi rek belok temen Mas Jaka teh ngebonceng Mas Yono. Pas rek belok teh spion. Muncul seperti teh pacaran segala. Karek awal saya asli Balaria Sadaya Ilmu itu sejarah. Coba kebayangkeun lamun anu diboncengna Mang Ateng. kumaha meureun Sepi teh. Untung anu di boncengna Mas Yono. Oh iya. Terus spion. Ya kabayang sepi teh dicubluk. Jadi pada guys, jadi spion bahkan gambaran Ya, jadi kan ada spion mah berarti nu kalewat. Jadi aya masa lalu mah tong diingat-ingat bae. Ya, penting orang fokus ke masa depan. Ayo prokat tuh. Contohnya tadi Desa Pasirangi. Jadi spion mah ningali ka tukang tapi maju ka hareup. Jadi nu ka tukang mah ulah dipaju deui ka hareup. Motor mencorong wae kana spion. Jadi Ayo nama orang maju we sararea. ya gitu mereka intina mah lah. Urang maju bersama we intina mah meureun gitu nya. Tah tuh ieu kan ieu teh aya tema na ieu palurah nya ka Bamusdes sareng ieu kan iki Pasekdes nya motor tadi motor. Komponen ya komponen. Tema lah janten ieu teh kan tema tadi teh naon kan ija? Ya kepemudaan lah. Kepemudaan. Jadi, yang nama pendapat para aparatur gitu tentang resep kreatifan gitu gitu Nah, jadi muan kalau lagi ya abdi teh kan ya sareng rencangan sadaya gitu resep konten gitu nya resep yang bedana kaulinan baheula Nah, kita ya. pemuda jadi pemuda gitu Mang Bubun. Mun bae naros laki ya kapal lurah gitu nya. Ari kapungkur mah kan meureun teu acan aya sok ngonten-ngonten kieu nya non YouTube gitu. Daya. Teu aya nya. Daya. Tah naon wae kapungkur gitu kegiatanana gitu kaulinan kapungkur teh. Pak Kades. Kaulinan kapungkur mah anu saha kuningan abdi mah nya aya tau kan tapi itu aya sapertos ayeuna. Media sapertos ka dieu. Nya alhamdulillah ku aya kreatif barudak ayeuna gitu zaman ayeuna janten kegiatan urang aya di Desa Pasirangi teh nepikeun ka mancanegara pan apaleuna gitu. Nya alhamdulillah kayak kanggo ka payuna bahkan sim kuring oge sareng motor teh tadi. Mesin ya. Karek nganggarkeun ke karyatepan barudak teh naon wae anu mampuhna anu bisa dimasukkeun ka dinya kana anggaran gitu. Tos gaduh cita-cita abdi jeung eta teh. Yang sok ngobrol. Amin kena tuh barudak, amin kena. Amin. Nah, cuma gendongana we ti sadayana. Amin, Bahkan siap. Desa Pasir Angin lain langkung maju desana gitu.
Iya. Maju teknologi nah, maju ekonomi nah. Tapi tak paling utama nama. Lain maju desa cek iya ge bisi ka jalan. Nah, kayak ngegelieur ka jalan mah kumaha ya. Nah, gitu. Dan soalnya kreatifan gitu sanes ayeuna unggul Mang Gabri. Ya saksi hidupna masih saya. Kumaha baru latesna aya urang BPA jadi Kayaknya zaman BPA kumaha kapungkur. Anu pernah dibully. Tapi bahasa ayeuna sih bully. Baheula mah naon? Nah anu Tapi pami ngetang gitu mah leres. Sabab kieu abdi ngalaman abdi munculna tina regenerasi. Pastina kieu. Abdi kenal di desa melalui Karang Taruna. Tadi nanti niat-niat hoyong apal tentang birokrasi, tentang pemerintahan, tapi sesuai dengan alur nya maksudna alur teh nya natural we gitu. Berjalan we Ketika tina nongkrong di hareupeun pos ronda, di hareupeun warung, akhirna dikenalkeun jeung munamina organisasi atau napi kenaon riungan anu leuwih naon di nu leuwih bermanfaat anu akhirna meureunnan simkuring ge di dieu jadi kata tertarik karena sistem pemerintahan gitu. Jadi diawali ku hoyong terang ya. Tapi nu akhirnya jadi tertarik gitu ya. Sabab kepercayaan simkuring di dieu kieu. Ari jalmi mah pasti mimitina budak. Ya. Terus meureunnan kolot, Mohon. terakhirna awat gitu kan. Ya, leres. Gitu kan? sebenarnya iraha. Jadi maksudnya meureunnan kieu berarti di desa urang teh butuh regenerasi gitu. Oh, iya. Tapi regenerasi ieu teh regenerasi nu kumaha gitu kan. Lamun ku urang teh dikenalkeun ti awal ti mimiti awal perjalanan ti kepemudaanana gitu. Da pemuda eta teh engke mah bakal jadi kolot meureun gitu. Pasti. tuh senang. Jadi lebih langkung Jing ngolah tak kenyang. Korek nak, korek. Nah, membuat kumaha ya pergerakan budak murah ayeuna harus seperti apa sih gitu dah. Mohon lah eta panginten upami pendapat Pak Puput pangintennya tentang komunitas budak murah ya nama kan nyatos lah serbat ke nama maju lah gitunya. Cuma dina segi ya positif apa emang perkembangan teh kumaha bagus apa emang Ya. biasa-biasa wae gitulah sudah Pak Puput di Pasiragi teh. Upami ninggal perkembangan zaman mah berarti nya saat abdi teh salut kan. Berarti banyak ternyata mutiara-mutiara yang terpendam. Oh anjir, masuk kata-kata ya. Sebagai motor oke tadi ternyata berangkat nanti berarti manehanana lamun ayeuna tapi ka jadi supir teh pernah jadi connect. Nah, itu benar. Tapi ai masalah positif sareng negatif mah tergantung urang mencikapi. Nah, eta nya. Pagi ayeuna mah nya di segi positifna ya emang tadi teh ada urang lamun teu mengikuti kana zamannya urang teh menjadi tinggaleur mau jadi gaptek mah. Itu ayeuna kan zaman barang beli DOC cek ade. DOC ade. Ngan pada meureunnan nyapal badinya simkuring mah di awal oge gaduh cita-cita ingin selalu regenerasi sebab pasir angin teh ulah tepika beak urang teh ngeusan. Namun eueuh pada dinas segi daya dinas segi regenerasi contoh ayeuna nya kadang-kala kan berarti kudu dimulai anak muda anak oge kudu barudak marana ge kudu terlibat. Ulah ieu mah bisa mah urang gitu ya contohnya. Aya nu bisa ngomen unggul. Teman berarti kurang terjun ya contohnya kamari meureun simkuring nya dina waktu kamari pemilu simkuring nya dipercantan jadi PPS yang simkuring di ngaregenerasi tapi ka per RT
kudu ngirimkeun di KPPS. Sok sanajan anu kamari teh berarti pemilu interior lah ya, anu kamari 7 kotak ya. Tapi alhamdulillah barjeng dijalankeun nu dialajari gitu kan enjoy ya gitu. Apa ada Pak Obri naon KPPS? Henteu nya tak. Urusan bilik suara urusan coblos mencoblos kita jantan nggak perlu joge mata cium kuring enak gaduh nya cita-cita tuh persoalan Karang Taruna nya Pak Kades teh tadi saya ngerusak bentuk papayuna oke tadi teh jangan regenerasi pasir angin ke depan ulah ketika lamun ti ayeuna teh kan yakin lamun ayeuna teu ngalibatkeun budak mora teu ngalibatkeun si budak mora ngeusan we meureunan orang-orang anu kolot ieu geus pasirangin mah ngeusan rek saha nu nuluykeun Soalnya kan anak muda teh aset bangsa nya aset bangsa sanes aset bangsa ya. Bangsa ya coba ayeuna sok sanajan pangkatana bisa salah sedekah mah geus rada cerdas ya sedekah naon heula ieu heula ya sedekah naon heula jadi kirawan paham ya itulah mudah-mudahan nyakap payun dari meureun hari ngimpi lah nya dari ngimpi mah gratis anu gratis juga urang mung ya cita-cita teh kan gratis mumpung gratis kan urang cita-cita saluhur mungkin gitu nya termasuk meureunan anu hadir di yuk urang babarengan kumaha rendah pasirangin gambaran urang anu 42 tahun anu kamari meureunan ka 42 anak terus diperingati jeung ieu teh pasirangin teh meureun kudu dipajukeun di momole teh da lain menang begitu saja perjuangan baheula yang pasirangin teh tapi ka ayeuna lamun dirunut eta mah geus urang selaku aparat boga gaji ku ayeuna pasirangin gitu tetap kaharep berarti hayu gitu babarengan khusus ka pemuda anu tadi teh nya profesionalnya urusan meureunan dina IT nya IT ada kan ahlinya hayu urang babarengan benar tah kanggo pemuda nah ya non untuk pemuda mengawali itu harus seperti apa itu di mana heula nya untuk mengawali itu mah aya momentum berarti pembentukan Karang Taruna. Namun Karang Taruna ieu kan urusanana urang berarti murnikeun heula niat tadi teh arek ngabdikeun diri jang pasirangin ke depan. Ulah diiming-imingi karena masalah bantuan, sabab lamun geus kana materi jadi sok sensitif, tung gitu. Jadi cek cahap mah kitu ge lah. Jadi simkuring baheula pernah diajar berorganisasi ngan lamun geus ngajak berorganisasi geus nanyakeun aya ongkosan teu tah ulah teh pika kitu lah mental proposal mental proposal jadi lamun tentara atau pasukan berani mati tapi takut lapar ulah teh kitu gitu nah pernah kemarin aya program naon ya jeung pemuda supaya bisa jadi pemuda mandiri ulah ngenalkeun we proposal jadi keur ieu mah keur di simkuring mah matak ngarahkeun ka pemuda kudu nu cerdas teh kitu intina kudu boga masuk jeung tujuan masuk ke ranah eta teh ka Karang Taruna rek ka pemerintahan lamun teu maksud jeung tujuan bakal ge riweuh contoh lah ayeuna diberi tugas we selaku RT ku kepala desa pasti riweuh padahal kepala desa teh nitah pinter nitah bisa kan gitu lamun geus bisa mah intina geus boga ilmu nek naon atuh nu bakal hayang digali ku urang geus boga ilmu tah intina mah kayak boga kemauan kaduana boga tujuan gitu contohna ayeuna mun Karang Taruna di antarana maka kusimkuring kamari teh dibentuk para RW heula gitu lain artina kudu aya ketua meureun emang kamari nyaran ge kudu aya ketua tapi dina aturan teu aya nu aya di desa diukur di desa wungkul minimal supaya mandiri ieu sampah ya lebar sampah di urang pan bakal aya nu narima nah boh sampah organik atau non organik nyata tempatnya sih saya gikan tuh di Pasir Astana kota saya itu nya Cementeng tah eta teh keur eta mah keur ngolah sampah anu ieu nya anu organikna kan gitu anu non organikna dikelola sok ayeuna ti masyarakatna penta nya nek ku Karang Taruna dikelola mah keur kagiatan nangke di wilayahna masing-masing atawa naon gitu
supaya bisa mandiri. Soalnya naon sampah mah yakin barang hina tapi bermanfaat gitu. Warna gitu nah sagala pake. Matakan sih muringa bentuk karang taruna supaya aya nu enak diberdayakeun di mana we heulaanan gitu. Anu jelas eta can aya nu ngelola kan gitu. Keur pandangan keur cek sim kuring mah gitu. Matakan sim kuring enak ka tiap RT teh sok aya di tiap rumah sayangikeun karung supaya bisa engke teh disimpen ku warga teh sampah teh. Nya nu tos kajantenan di RT sim kuring kamari di RT 7. Dugi ka gaduh doma 14 iki hasil ladang sampah. Dugi kan abdi oge lamun ti lemur nu sanes kitu rek mulang ningali wadah aku dibawa. Saking ku hayang manfaat kajual gitu maksudnya. Saya laras terus. Nya matakan ayeuna hayang ngabentuk karang taruna intina eta. Nya kaduana supaya cek saur ieu teh aya regenerasi teh ka papayun. Kan Aiki pernah jadi ketua Karang Taruna kan ya Bungkur. Pernah gitu? Biasa. Ingat. Oh, Aiki gaduh cita-cita naon anu belum terwujud nu bisa diwujudkeun ku generasi ayeuna gitu tah. Anu Aiki gaduh ide supaya nuang ngimpi baheula teh Karang Taruna teh hayang dipikeun. Benar. Anu impian yang belum terwujudkan lah gitu. Bisa diwujudkeun ku generasi ayeuna ya. Tah gitu Kang Iji. Ari target sim kuring mah sanyana mah sederhana Bungkur mah. Korek. Sim kuring lebih karena mempertahankan regenerasi dina hartos kieu. Urang ayeuna berperang. Tapi orang perangnya lain memakai senjata, tapi orang berperang jeung zaman gitu kan. Anu di naon? Anu disasarna nyata regenerasi. Gitu. Urang posisi ayeuna dina kaayaan aman sabab urang mah ieu mah hasil didikan kolot urang baheula. Tapi regenerasi urang oke belum tentu aman gitu. Kudidikan kolot tuh ayeuna gitu kan. Ya sebagai contoh ayeuna geus usum geus zaman media sosial segala sesuatu aya dina tanda kutip bisa diteang dina abah Google. Oh iya. Segala sesuatu bisa dicari. Bisa. Tapi di dia kan pemuda harus cerdas mencerna gitu kan. Mencerna segala sesuatu gitu kan. Diurang seueur kalengitan kegiatan-kegiatan atanapi kabudayaan lembur anu mana ieu geus tos katimpah ku naon Kayak zaman. Modernisasi. Jadi walaupun kita sekarang sudah modern, tapi ulah kawan kuastion. Jadi target sim kuring mas anjana mah bertahan. Jadi harus bertahan ieu teh kieu. Ketika kolot baheula nyaram ka budakna jang tong kaluar peuting pamali baheula mah sakti gitu kan bahasa eta teh. Tapi diterapkan ka budak zaman ayeuna mah moal ditoleh-toleh acan gitu kan. Didinya peranna urang ngenalkeun dimulai dini naon ngaranna meureunnan kebiasaan adat kolot urang, budaya kolot urang entong disebutkeun katinggalan zaman, entong disebutkeun naon teu gaul gitu kan. Justru hal eta anu penting kudu dipertahankeun gitu. Dari hal sederhana eta sim kuring nekatkeun meureunnan kapungkur ya menuju ke janten keur di Karang Taruna nganaon ngarojong ka pemuda terus yang mulai ngarahkeun kawit namun teu sanes janten Karang Taruna lebih di ieu nya Kang ya komunitas kawit nama di komunitas meureunnan teras ya meureunnan di radioan ya rame atau kapungkurna aya hal-hal anu nya panjang lah
mau dicarioskeun mah gitu. Episode khusus gitu. Karena kan kita punya kaset CD gitu. Memang ya di kaset. Ya ngukur mah aya kaset. Ya. Dugi ka meureunna simkuring ge di naon dikenalkeun jeung pemerintahan tina komunitas eta gitu. Anu akhirna meureunna nya simkuring dugi ka ayeuna kacanak dina pemerintahan gitu. Tapi tetep target atanapi udagan simkuring mah eta simkuring mah meureunna ngajagi atanapi naon ngabentengan regenerasi supados naon regenerasi teh tetep sebagai regenerasi urang lembur anu kaya hate anu berkualitas teh itu. Dan secara tidak sadar sebenarnya bah lagi berorganisasi merenya teh. Secara tidak sadar anu tadi Aya ketuaan. Ya kadang kieu Ngabebecek di tengah sawah. dina kahirupan sapopoe ge emang non organisasi mah nerap kan gitu. Maksudnya nerap teh kieu ketika orang buka pangulinan misalkan lamun urang ngariung kieu hayang urang ngaheureukeun naon Oke. anu baheula mah lain HP kan nu zaman basa digarduh teh naon nih ngabagi-bagi gitu Gapleh. kadang aya RT-an nya gitu nih aya apa eta teh Ngajarkeun organisasi. Ada yang lurah. eta teh kan ketika dibagi-bagi gitu teh eta teh kan pemilihan RT gitu kan RT-na dipilih heula geus jadi RT kan gitu jadi Punten nganaha dina nu kitu mah eta teh hina. Ya justru eta. Hina eta teh aramu jadi RT sok. Nya lamun udah gadinya berarti nu hayang jadi RT mah hayang ngocok jeung dicoretan. Digagantungan onggon ya. Eta berarti RT anu alus lamun versi gapleh RT naon? RT anu kudu bisa ngagaplehkeun gitu kan. Kan aya ngagaplehkeun mah tau kan teu kudu lurah. Nu penting boga gapleh. Kan kudu aya lurahan mah kudu loba gapleh. Kudu loba gapleh. Kudu loba diadukeun gitu. Tapi sekdes eueuh. Kan badan goreng gapleh teh kitu canaon-naon ka batur teh modar. Geus duaan teh kitu untungna meureun nya teu. Beta pinterna kolot baheula kan lain bohong. Dina kaheureuyan kitu aya lurah, aya naon? RT. Aya RT kan gitu. Yang sekdes semuanya. Jadi diselapkeun gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Padahal mah di dinya teh aya makna. Ya dina rumah tangga sarua sami kan. Dan tos rumah tangga. Pami nu atos. Dina rumah tangga sami kan. Aya nu acan kayaknya. Kepala keluarga kan gitu. Aya kaur keuangan aya kan dina keluarga gitu kan. Sami wae berorganisasi mah saja namanya cakupanna luas lah. Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari bisa. Gitu. Karena dina organisasi mah kan di dalamnya aya ketua, sekretaris, bendahara, anggota itu kan. Dina keluarga kadang aya ketuana adalah suami, bisa bendaharana adalah istri. Tapi sebenarnya pemuda teh anu enggan berorganisasi teh kudu apal ya tah mun ieu pan karang-karangna ki cenah daek teh kedewe cenah naon cenah karang-karangna teh kumahaan gitu tah. Teh kan hari palabadinya mah teh aneh. Aya urang Sunda mah pan anu diutamakeun tawadu. Jadi lamun dititah teh sok mangawe gitu. Ting tawadu utar mau duit. Eta mah nya justru eta berarti tadi dalam mun teku urang merenang kusaha lamun teh ayeuna rek iraha gitu lah. Kembali di geus dalamun ayeuna urusanna aya berorganisasi anu kitu kan bae da idahar idgoman juga tajwid juga. Kitu anu penting sok jalani. Ieu mah nitip gitu lah. Soalnya anda lamun diudag ka zaman ditarik ka zaman baheula keur zaman simkuring mah baheula henteu ngalasuluh, henteu ngarit, teu meunang dahar, teu meunang jajan. Tapi budak ayeuna mah simkuring ayeuna di bumi kadang kala titah dahar mungku eta tapi ka diolok. Ngan padah tadi teh nitipkeun ka regenerasi anu ayeuna teh lain kunaon kan ayeuna mah
kurang rerejengan masih tidak mina bisanya di backup ngan merenan ararente teh pemuda anu ayeuna engke kolot teh anu bakal jadi picontohan Icu Simkuring tawa mung lamun temen Icu Simkuring ayeuna engke pada akhirnya dididik teu bener gitu kan jadi ayeuna teh istilahna berarti sok lamun ayeuna berarti cita-cita hayang ya kan supaya ulah terjerumusnya engke meureun turunan-turunan anu kolotna ayeuna berarti didikan Incu mengkupun teh kumaha urang nah urang teh berarti kumaha nya justru eta mata kayu ulah tepi ka tadi can ngarti mangga we rek kumaha dididikna gitu da sebenarnya mah karang taruna teh cenah da warga Indonesia anu umurna ti 13 panggilnya dugi ka 35 tahun teh tos disebat karang taruna sebenarnya meureun secara tidak langsung ya gitu nya gitu kadang-kadang pada di urang kadang-kadang tadi teh jadi istilahna pan heuti apa ada nanya sok bereng da pada akhirna mah meureun engke oge nya lamun teh lah contoh aya lamun teh mah ada senaning sok paribasa urang mah teh bisa pidato nanaon gitu kan nya sok da lain pidato unggul bisa bisa teh karena biasa ujung pada akhirnya aya dina urang keur diajar mah salah oge pasti digeureuh-geureuh harita keneh gitu. Tong boros salah bener ge. Sampai anu ngageureuh. Bener. Segala anu ayeuna nya untung teh kokos ge mik teh nya. Gimana teuing nya tong. Teu ngareret ka dieu. Ngareretna ka dieu gitu. Naon banyak sok ayam kopi enggak sok. Tah jantan gitu baladaya sadaya. Ya anu ngasakeun cai saha? Asa juga anak buah sekdes. Anu sepion ya tadi. Anu sepion teh ya. Oh eta teh. Nya sepion apa sarua jeung jadi jeung palentin. Ya cai. Kumaha Bri? Ya jadi gitu baladaya sadaya kanggo Jika nek biasa nih. Itu aca dia. Kanggo pemuda tan member nguping ti penjelasan ti Pak Kades, Pak Bamusdes, sareng Pak Sekdes. Janten jantenlah budak ora anu aktif, Nu kreatif. anu berkualitas lah gitu nya. Slogan teh kumaha cenah Kang Gigi? Pemuda kreatif, inovatif di jalur positif. Ya. Jadi baraya Ikhlas beramal. sedekah Sebab Jadi di Karang Taruna ge cenah aya bidang-bidang anu unggul cenah nu biasa di di entrepan ku barudak ora teh gitu kan. saya rasa Karang Taruna mah kumaha kembali di ka urang. Struktur mah rek digemukeun bisa gemuk gitu. Arek dirampingkeun bisa ramping. Anu penting kan urang mah lamun teh mah dina segi sagala rupa kan aya jangka panjang, jangka pendek. Jangan saku. Jadi mun tanda mah ngan badakan rata-rata lamun teh sok urang anu potensi ayeuna anu bisa real we. Ulah tepi ka program rupa-rupa pada akhirnya untuk ka realisasi jadi penting mah ayeuna mah sementara mah pasirangan mah mun bisa mah geus we kan kamari sepakat Karang Taruna teh lamun teh mah ayeuna nu direncanakeun nya palurah 18 urang di sadesa. Berarti keterwakilan per RW 3 kali genep geus ada 18 eta berarti lamun rek urusan seksi-seksi mah nya kan wae berarti eta mah di bidang-bidangnya. Bidangna kan kondisional. Ini urang ayeuna bidang naon aya bidang anu penting anu tadi teh kaakomodir meureun bahasa Sundana naon kaku. Tapi mau dipecatnya abdi nggak Tah anu kanggo budak mora anu termasuk struktur tah apa yang bisa dilakukan gitu. Ya anu termasuk struktur nyata justru berarti Mun udah gitu mah cakupan Karang Taruna sesuai dengan Permen SOS Peraturan Menteri Sosial aya 2 unsur. Anu pertama adalah keanggotaan aktif. Nu tadi teh struktur, lebat karena struktur. Kedua anggota sekretaris bla 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 kahana
aya nu disebat keanggotaan pasif. Namun keanggotaan pasif berarti otomatis setiap warga desa anu umur nanti 11 dugi ka umur 35 45 sih. 45 dugi ka umur 45 eta berarti otomatis jadi keanggotaan Karang Taruna, tapi di dinya dina harti pasif. Pasif teh dina harti meureunnan henteu lebat kana struktur anu tadi teh. Tapi nu pasif eta kan biasa dengan aktif oge biasa non struktural non struktural gitu. Sekarang di dinya ge aya ulah naon eta nganana Karang Taruna teu berjalan sendiri gitu kan. Aya naon disebut teh penanggung jawabnya. Penanggung jawab pembina ku kepala desa. Terus we aya deui anu hijina teh naon pembimbing. Dirinya pembimbing meureunnan orang-orang anu bisa dibilang tokoh masyarakat, tokoh agama, atanapi pemerintahan setempat itu bisa jadi pembimbing gitu. Makanya perjalanan Karang Taruna sanya nama bukan berarti berjalan sendiri gitu, disesuaikan aja unsur-unsur pemerintahan, aya di pemerintahan jeung program-program aya di pemerintahan. Terus nu langkung ieu namanya lebih mengenalkan sistem berorganisasi gitu. Tuh pemberi. Siap. Mudah-mudahan lah nya kapayuna di Desa Pasir Angin teh anak muda Desa Pasir Angin khususnya sedaya nyalah berperan aktif lah di bidang organisasi anu terstruktur lah gitu nya, supados meureun kapayuna urang teh tiasa non aya teh nya regenerasi lah nya. Terus naon dijawab? tadi kan pertanyaan Jadi blank ya. Pertanyaanna anu kumaha anu pasif. Kan otomatis tadi mah kan anu 18 eta mah kan asupna struktur. Struktur eta otomatis mah aya anggotana teh ngolah anu teh asup struktur gitu, berarti nya diberdayakeun gitu kan. Ya pengkaderan. Nah, pengkaderan jadi nya lamun teh mah tadi teh cita-cita Pakades urusan sampah mau mungkin kan kudu 18 eta. Penting ngarekrut tadi teh dalam mun arek dilibatkeun berarti anu siap dilibatkeun nya terlibat. Ngan anu henteu sementara mentok dipaksa. Ngan diolo nya kudu diolo. Iya kan ceritanya anu hoyong terlibat gitu, hoyong terlibat dalam keaktifan eta gitu, di luar minus struktur eta. Ya eta mah Ayo gitu. otomatis eta mah sabab berarti reng-rengan eta teh meureun lamun teh mah naon hartina artis mun eueuh pendukung mah gitu. Penggemar. Ya jika saya mengkuring kamari kan seperti kieu lah. Ayeuna mah jadi kades, ari bisa mah jeung urang menguasai teu kudu jadi pemerintah. Urusan nitah mah pan sah-sah wae ku saha wae ge. Contoh sugan haek anu dijieun ku abdi, kakak jeung kata palsu, da lain RT lain RW nyanger we sah. Berarti ku ayana bisa tak ayeuna nu teu masuk struktur oge ari bisa mah direkrut ai bisa mah. Hai warang kan gitu, jangan anu bisa kan gitu. Nu bisa ge ai teu berjalan mah. Daya harti anu nu masuk struktur dirinya oge. Daya hartina ai teu berjalan mah. Umpama mah aya nu 18 asup kana ka strukturan. Tapi teu berjalan, mana we anu berjalan kan gitu. Da eta teh pan otomatis teh ya anu sekdes manu pasif na teh eta. Jadi asal di 13 sampai ke 45 mah nya masuk mereka eta mah saha anu bisa kan gitu. Jadi lain mau anu dipakumkeun anu eta anu terstruktur anu kudu eta teh kudu bisa berjalan teh nya gitu. Sok we kan gitu. Engke oge bakal bisa milih anu terstruktur teh ieu mah kudu dikaluarkeun si mah upama ganti ku ieu kan bisa gitu. Tapi kade salah memaknai lain artinya gini tetes asup struktur oge urang bakal diajakan jadi we mung asup struktur teh kade gitu kan nyawa namanya teh naon gitu kan kamu gitu penting bawa heula lah karena lingkungan berorganisasi teh kumaha Penting boga tujuan heula gitu. Boga tujuan heula ge boga tujuan mah atau boga kahayang ge mah ngarasa capek naon oge. Aku hayang mah gitu. Jadi utamakeun malam dina pagawean mah nyaman. Hari hate geus nyaman mah kan sok sanajan teu geunaheun oge da hate nyaman. Beda eueuh
tegenahan kena nyaman belah mana Ente gitu. maksudnya kan seperti sok sanajan iya oge nu penting aya beda deui sok sanajan geunah oge kan itu nyaman mah beda. Genahan tempatnya tapi teh nyaman. Ya, gitu. Misal teh. Bisa tamah meureunnan ngetafsirkeun we lah. Ya, Itu ya. mau beri kita kalau penutup meren mau bisa maka meren Karang Taruna ieu ingin seperti apa ke depan gitu. Ya, Nya sok enak kieu. Ditaruh Nya apa? enak abdi malik naros. Hayangna aran teh ka rumahna. Oh. Sekarang ya. Gitu ulah tepi ka nya cara ka abdi. Nah, pemuda bro. Nah, ini pemuda. Aduh jadi mewakili pemuda ya. Kurang konsen. Aduh jago ngejebak bener ya. Bisa Ya. harapan angan-angan. Ya, tadi itu harapan Mang Obri sebagai perwakilan pemuda itu dah selain di konten. Benar-benar. Ya harapan abdi pribadi ya banyak belum mewakilkan sanes saja ya Bang. Ya. Ya harapan abdi pribadi malah enak hoyong di non salian ting konten. Ya naon itu nya. Kepikiran. Ada yang kawin deh. Ulah eta mah. Ya iyalah hoyong insya Allah lah gitu abi ahli kan dia. Oh, batur nanti bro. Upin ipin nyambung. Ayo lah, terjamu ya. Dikatain aja. Mana? Gue editan ya. Doa orang tutup ya lah. Tapi ya sekedap ya ya sekedap Pak Kadesnya harapan Pak Kades kanggo regenerasi kapayuna teh kumaha bener pesan-pesana gitu kanggo regenerasi kapayuna. Ya pesan-pesan mah kitu we kahiji lamun ayeuna masuk kana organisasi harus punya maksud jeung tujuan gitu. Harus punya maksud dan Dan tujuan. tujuan. Jadi lamun teu boga maksud jeung tujuan mah moal semangat gitu. Moal semangat kudu kabawa gitu lah intina mah. Inilah positif Jadi kreatif. ya intina mah harus punya tujuan heula gitu. Punya tujuan heula. Bade tambihan ti Pak Nah, si Bagus Des. Ya urusan nganu tadi teh selain punya tujuan jadi orang ulah canaonan ulah ka matre. Nah, Ya. Jadi orang mah fokus lamun teh mah sok we macul pada akhirnya menang belut eta mah milik. Nah. Urang fokusnya urang menangan belut kadang-kala ngobor munggo piamukeun boga sawah. Pacileuna diantep. Jadi orang mah fokus sok we macul pada ente menang belut. Milik ulah dibalik gitu lah. Lamun jadi lamun orang berorganisasi we jadi lamun berorganisasi teh ulah teu ka urang neangan eta tina organisasi kumaha mawa ka organisasi gitu kan. Jadi bukan apa yang kita dapatkan dari organisasi, Organisasi. tapi apa yang kita berikan kita berikan dari untuk organisasi tersebut. Nah, jarang orang jelek pintar. Nah, ini gimana? Ya ta iki kumaha? Capaian Karang Taruna menciptakan regenerasi anu berakhlak. Emang salila yeuh teu berakhlak. Jadi capaian dinu berakhlak teh aya komposisina gitu. Oh. Berarti can beres. Jadi komposisina teh kieu maka dina Karang Taruna aya struktur bidang-bidang gitu kan. Bidang-bidang dihandapna dimulai tina bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang olahraga gitu kan. Sabenerna mah eta teh mun cara ieu mah kunci eta teh. Jadi maksudna kunci teh dina kahirupan mah eta. Kahiji urang kudu pintar beragama, naon supaya urang bisa nanamkeun dina hate berakhlak. Kedua kan di kopiah. Kedua urang kudu berpendidikan supaya urang bisa naon ulah tinggalin gitu, ulah tinggalin ku zaman gitu kan. Urang kudu olahraga supaya urang sehat gitu kan. Da semakin rohani. Kunci kehidupan teh sebenarnya mah ya di dinya gitu. Jadi jika rek mereka pilih Ada yang jadi ketua aja.
Makanya mun gitu mah abi bisa nyimpulkan sapertos gitu. Jadi penciptaan Karang Taruna itu adalah untuk menciptakan regenerasi anu berakhlak gitu. Ku dasar-dasar modal eta itu. Pemuda teh dikenalkeun jeung naon, jeung pendidikan keagamaan. Pemuda dikenalkeun jeung naon, jeung pendidikan pendidikan formal. Pemuda dikenalkan naon dengan olahraga supaya giat menjaga badan tetap sehat gitu kan. Dijauhkan dari hal negatif. Terus bidang usaha. Pemuda dikenalkan jeung usaha. Gitu kan. Jadi supaya ketika dia beranjak dewasa dia sudah punya penanaman poin-poin tersebut. Jadi arek kawin oge teh seungah. Karena sudah kawin. Nah, teh eta saja namanya teh kunci teh eta. Nya intinya berorganisasi mah menuju kesuksesan lah. Nya nu saos karaos kusim goreng lah sanaos di organisasinya seperti di LSM nu karar itu. Nepi ka hayang apa birokrasi nu kan itu masuk heula kadinya kan gitu. Nya akhirna kapangi buahna nya nepikeun ka anu dicita-citakeun teh nya sesuai anu dicitakeun teh. Wane hayang kieu yang kieu teh bener gitu. Katakan intina mah eta we kudu punya visi jeung misi. Eta mahan jadi kan urang meureun ayeuna selaku generasi muda anu ingin bentuk boga cita-cita, boga ide. Lamun urang saketika selaku pemuda anu boga ide mung terlibat dina organisasi nya lamun hayang aya perubahannya buesit gitu kan. Iya. Jadi urang mah lamun tama hayang aya perubahan berarti urang kudu asup kana sistem. Sistem ya. Gitu lamun urang teh asup kana sistem ai kitu mah ayeuna urang libat Karang Taruna. Karang Taruna teh kan organisasi resmi nya, pelangna aya tuh. Gitu nya. Ya. Aya Karang Taruna. Berarti urang terlibat lamun urang saya Karang Taruna mah kan urang dihargai ke pendapatna naon idena nanti kan urang sebagai Karang Taruna. Nah, lamun urang di luar teh asup mung asup organisasi, urang boga idena naon kadang-kala kan ente sebagai naon gitu kan. Jadi merenang ke depan mah tadi teh jadi urang sok lamun cek peribahasana mending kana jadi hulu beurit daripada buntut gajah gitu. Hulu beurit emang leutik ke hulu. Sok sanajan gede ai buntut mah anggar ngilu we gitu. Jadi ka depan sok terlibat berarti urang boga cita-cita teh sok terapkeun berarti diwujudkeun di asup sistem. Karaos kusim goreng masuk ke sistem kita ketika hayang perubahan gitu teh masuk ke sistem kan gitu. Jadi bisa lah gitu. Minimal ayeuna urang contohna hayang bisa ngadilkeun nomor di RT heula asup RT hayang ngadilkeun pembagian. Lamun urang jadi masyarakat kan bisa ngatur moal kan gitu. Tapi asup jadi RT bisa jadi ngatur kan gitu. Berarti ini yang pemuda mah berarti urusan Karang Taruna. Jadi mun hayang apa kudu masuk ke kana sistem nah gitu. Karena sistemnya masuk. Itu kesimpulannya. Nya kasimpuring kita sakade terakhir naros menurut barudak Ngora ayeuna selama perjalanan simkuring ayeuna nontos kirang langkung 100 hari kumaha negatif atau positif? Lebih itu apa kurang 100? Hah? Lebih. Seberapa? Ting lebih sabaraha poe mah? Oh berarti ya teh. Lebih sapoe. Oh berarti ya teh. Ya kebenaran ya. 100 lebih sapoe. Berarti kinerja 100 hari. Kinerja 100 hari. Nah, pemuda Jadi ganti tema. ente kan jadi jualan ya. Mun hayang dia perang jawaban enggak bisa. Nah, Jadi lamun negatif berarti kanggo perbaikan kanggo simkuring. Yang positif oge lebih diperbaikan gitu. Jadi simkuring mah tong kudu tukangeun, mun negatif ya negatif, positif kan gitu. Ya Masukan. percaya sih ka budak ini mah sebab pastilah urusan mentok mah kan urusannya itu mah jadi ulah kanan waeuna lamun teh mah kritikan naon itu siap Gitu. ketika merenang cek Asal kritiknya tapi membangun. membangun Yang penting kan ari
ti abi mah itu alhamdulillahnya positif lah selama ieu mah cuman mungkin aya anu belum terselesaikan eta janten Di antarana jalan dari mah eta we gitu lah. Jadi unggal dinten lewat-lewat wae mah pangalama aduh. jalan mana eta? Jalan ka Parigi. Insyaallah Ya. tos aya bewara mah sareng wacana anu bakal dipayunkeun tahun ayeuna cenah gitu. Iya, mudah-mudahan. Pojok sok pasir angin gitu. Sareng abdi mah balura fasilitas olahraga ieu mah sanes bade jungkeun ka balura. Mun tiasa mah nya ku sararea Iya. yang di jalanan kanggo teu lapang main bola. Ya, kanggo lapang main bola, insyaallah ya lain janji. Ya. Ku sabab aya tanahna rencana di Cimenteng. Di Cimenteng anu aya jalan anu ka handap teh eta luasna tos diukur 50 ka 70. Sareng makamna mung aya 2 cenah gitu. Tah rencana simkuring insyaallah ngan jigana ai tahun ayeuna mah moal bisa lah. Ngan tapi kanggo tahun kapayuna mah insyaallah da mah tinggal nyawa beko bungkus sabab tanahna teh kudu meuli. Tanah desa kene bisa lah kita eta. Tapi simkuring lain janji. Malah bisa lagi lapang poli mah daerah teh deket eta deket sampah ayeuna ge heng di lapang poli mah. Nah besi komo lamun hayang lapang dam-daman. Insyaallah eta mah emang datos diprogramkeun ti kamarina oge tapi teu masukkeun kana visi jeung misi. Bahkan simkuring anu 100 poe ayeuna anu teu masuk dina visi jeung misi ge tanah mati alhamdulillah di Pasir Angin Kaler tos kapeser 400 meter. Anu teu masuk dina visi jeung misi eta gitu. Kita ambil kemarin tadi persoalan jalan. Mohon. Tadi teh ai baheula mah jalan Pasir Angin anu leucir teh. Mata ai Salagomong kabupaten mana eta Buparija? Tanya apa naik Purwakarta mah leucir. Ya, sing kuring mah tadi pilucaan ku budak trail. Trail mah embung jalan leucir. Anu yakinna jiga nama jurusan jalan mah kieu kan di Purwakarta teh na seueur proyek kereta cepat. Sigana pemberesan mah tos beres kereta cepat. Sigana ku kira-kira kan gitu. Keur mah ayeuna ku Covid kata mah meureunnan nyaeta contohlah ayeuna jalan militer hancur pan. Nah jadi omean ge selama aya proyek macan beres mah anggar harus rusak deui. Ngan ku kira-kira simkuring tos beres proyek eta mah kereta cepat insyaallah Purwakarta leucir deui. Yakin ada mah. Ari mah ngobri bayar pajak teh. Mayar atuh. Oh, sugana henteu. Soalna nicak liang mun anu mayar pajak mah nyicet liang teh. Tah kitu bari sadaya Kanggo wengi ayeuna mah panginten dicekapkeun sakieu wae insyaallah dilajengkeun di episode salajengna gitu nya. Dina raraga ulang tahun motor. Motor. Ulang tahun Irha. Agustus. Oh iya. Suka itu. Rajaban karena bari diiklankeun mah Rajaban. Tah Rajaban rencanana malam Salasa nu payun, sanes nu ayeuna nu payun. Anu kateuing teh antara naon teh arek naon teh? Kegiatanna Pawai obor kumaha tah? Ini bener teh langkung. Tapi lamun teu makan anggaran mah teu naon. Soalna itu kieu da rencana teh ayeuna naik Rajaban teh memang anggaran di desa mah da ayeuna memang keur pailit. Tapi simkuring insyaallah lah ai kanggo Rajaban mah ceuk paribasane rek uang ti mana oge rek dilaksanakeun gitu. Anduka antara meriah sareng teu mah. Tapi rek diusahakeun insyaallah sameriahna gitu. Nya teu langkung eta mah bade di ieu mangga. Kanggo penonton gitu tah bade pawai obor mah. Urang atuh dia we ieu mah inisiatifnya. So komen di handap ke komen lah nya di handap. Nya kan eta mah berarti lamun teh mah ayeuna kan malam Salasa teh berarti masih kena sabaraha minggu. Saminggu deui lah. Saminggu deui. Lamun minggu-minggu ayeuna terbentuk Karang Taruna geus berarti kepanitiaan urang pasrahkeun tah. Karang Taruna anu tadi teh seksi kerohanian sur calon Pawai mah ya jalanan jeung olahraga berarti kan olahraga. Kami sok berarti tadi teh urusan olahraga berarti cepeng ke olahraga maksudnya lamunan bagian seksi olahraga berarti aya besi PHBI ya PHBN berarti urusan keagamaan mungkin lamun ada jabulut teh kan urusan anak Apa PHBN naon? Itu nyata. Panitia nasional Sekedik tadi nyikapi kanggo masalah perkawis jalan ya. ya
Berenang patut diuninga oke jalan tetes lebet agenda lebet agenda desa merenang lebet kena APBDes ngomong ayo dama merenang di pemerintah mah sakieu we samantawis mah nikmati we heula jalan mah hitung-hitung orang bermain game lah main naon ketika ngalihatan logam eta poin 10 poin 20 jadi kan generasi muda resep main game resep main game itunya hitung-hitung jalan lain nama main game aja namun dicak berarti wah tapi ya manfaat oke penurutan jalan gitu teh ya manfaat oke Itu klasik itu jadi mah ya. Oh iya. Dulu wae ya dicekapkan sakilah aja orang tutup wae Pak Kades ya. Mohon maaf. Atur nuhun kersa dongkapnya waktosna terus ngaluangkeun waktosna kanggo ngariung. Kami dongkapnya balik nya parantos ngaluangkeun waktosna kanggo ngobrol ngariung sharing gitu ya mah nya Pak Kades. Sareng Pak Bamusdes oge, sareng Pak Sekdes oge atur nuhun waktosna. Dicekapkan sakieu hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah hapunten pisan da abi mah meureun tempatna kekirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rea TV. Reakeun.